Lugudur pasaranana geus bijil mati lamurna mayit leuwih nalangsana ku sabab gede dosana randena mapinggir kubur tuluy ditampak ku batur barang arek ka jero kubur barang parantos marana eta dina jaro lama rep ku padung rep ku lemah ngarasakeun mahan tegana diaganan deui dikomatan deui sebab keur barang lahir oge diaganan dikomatan nu ngaruang geus baralik ngantingal mayit tungalik eta mayit malarak lirik taya batu mageus baralik barang datang malaikat tidinya mayit teh cengkap mariksana malaikat mariksa jalan makrifat karas pisan mariksana saperti gelap sorana bari di jungjung gadana besi pohara gedena Pangeran maneka saha munabi maneka saha bisa jawab maka salamet temenang bahala menantu bisa jawabna tangtu gede maka tunggulna si mayit kana huluna ajur sakabeh jasadna sadaya pada makhluk ahli-ahlina warangsul ti kuburan anu akhirna teu aya deui anu dimusyawarahkeun iwati rek hadiah puji mudah-mudahan ku Allah ditampi sanesna pupus eta ibuna nu geulis Sri Kingkin nya si bapana oge kitungan hulang-hulang bae teu aya di raja teu aya di rahayat ai katinggal ku pamajikan mah bu masyaallah seep kagorenganana mah teu aya mudah-mudahan dosana teu aya sebab hadena we anu katingali teh kaawonanana mah sama sekali teu aya nu syariat lamun hiji istri nyantunkeun jadi caroge maot heula anu insyaallah dosana bersih nu syariat tapi emong beureun mararawat mah hulang-hulang ieu si raja kakantun ku bojo anu tata kramana cukup ngestok kanu jadi caroge nya putrana ge kitu keneh kala hadirin dina hiji waktu Sri Kingkin
kulantaran ningali si bapak ngan hulang jentul. Bapak ditinggalikeun anak bapak teh anu diemutan. Sareng deui bapak teh ulah ngemutkeun ka ibu bae, da ibu mah parantos teu aya. Sanaos diemutan 1000 kali ngemutan bapak, da ibu mah moal tiasa langsung. Kitu saur Sri. Nya ai gawa waktu si bapana teh kieu. Dana teh waqadilna kikal badri admala fadolat adipil hawaki mudol. Anak bapak duh neng gening tenyana gelis lir bulan purnama anyakal dikantun ku ibu anjeun jadi buah hati bapak ni dedep ka bina-bina mun teu emut kana qadar tinantos bapak teh sasar. Aduh neng masing kasobar emutkeun Raksa Production. Jenis lamun kirang-kirang kiatna bapak teh bisa jadi sasar nih. Kumaha atuh da bapak teh gelisah bae cenah ieu teh emutan. Kararasakeun moal aya deui hiji istri anu bisa ngestos sacara ibu anjeun. Gelisna cukup, tata krama cukup, sagala-galana cukup. Lumetak bapak teh hayang deui kagungan bojo. Pak, saur Sri Kingkin kieu saur nu geulis. Ai kahoyong neng mah kahiji bapak teh anom kene teu aya neng geunut meuleuk daripada ngimutan ibu wae mah pak sang langkung sae milali istri deui. Kahiji neng teh asa leungiteun asa tiiseun teu aya pikeun pakumaha eta nyarios kitu teh putrana inu geulis kalah kamalieun. Keuh ieu bapana teh inget kanu teu aya. Sama sakali teu aya gaduh emutan kumaha-kumaha. Emut kanu teu aya bae. Malah tepi kalebah ngejat bapana. Ku embung ngadenge. Nu jadi anak miwarang kagungan deui istri. Saking ku emut kanu teu aya. Nepi ka ngejat mungupi anu akhirna ya si bapana tetep emutanana can bisa cager dina hiji waktos eta nu geulis teh nuju amun sareng sadayana palayan-palayan eta nu geulis mun cara diurang mah naon ngaranna eta teh babu atawa palayan nuju ameng eta nu geulis nya ieu si bapana teh ningalikeun we ka katuang putra sajeroning ningalikeun dina emutan eta si bapana heueuh jiga nu nya ya anak aing teh leungiteun kudu jadi ilung jeung asaku bener aing lamun boga deui pamajikan teh jiga nu aya gantina jadi bisa jadi ya anak nitah ka aing boga pamajikan deui ditingali eta ku si bapa bari jeung mikiran apakah bener aing kudu boga pamajikan deui asaku bener pikeun ganti indung anak aing. Nah, kudu kumaha ya.
anu akhirnya dipanggil tah nu geulis neng ka dieu tara sujud eta nu geulis kanu jadi bapa pak aya naon kieu geulis ai neng teh tadi banyol atawa nyinir ka bapak teh saur neng bapak piwarang gaduh deui istri anu maksudna ulah ti iseun etang-etang ganti indung anjeun apa ieu teh nyinir ka bapak apa nu saikhlas-ikhlasna saur Sri Kingkin sanes nyinir sanes naon basana nu geulis dedeh teuing bapak neng mah teu aya geuneuh maleupeuh anu saikhlas-ikhlasna ikhlas sanes banyol sanes humor sanes heureuh sanes naon neng mah senang dunya akhirat lamun bapak dugi kalebah kagungan deui istri eta sakabeh dayang-dayang sakabeh palayan oge nguping kana kecap si raja meureun ngemutan eta raja teh ku ayana nasehat nu jadi anak bener anjeun anak kitu mah leungiteun indung teras kumaha eta si raja milari istri tah lamun bener ikhlas teu aya geuneuh maleupmeut insyaallah bapak teh bade milari anu akhirna kumaha eta si raja Raden Sumantri Adiningrat milari ti bojowe duka ka daerah Karawang mun cara ayeuna mah duka ka Bandung duka ka Cirebon duka ka Banten duka ka Bogor wallahu mun cara ayeuna mah duka ka Jakarta anu akhirna alhamdulillah kenging eta hijirana kagungan putra hiji anu persis saumur jeung Sri Kingkin istri deui putrana upami telepat eta teh putrana jenengan Dewi Angrum ngan teu mahi kagelisanana ka Sri Kingkin ngan emutan ieu si raja aing cocok menangkeun hiji awewe nu boga anak jadi teu pasirikan pada mawa sugan urang bager ka anakna manehna bager ka anak urang anu alhamdulillah emutan si raja ieu asaku moprok jodoh tepung bayu tepel adam nitih wanci nu mustari ningang mangsa anu utama beres pertikahan pala saderek teras dicanak dilaporkeun ka tuang putra gelis tah ieu gantina indung anjeun sing salara sing sawirang sing sapapait sing sama manis tah jeung dulur anjeun Raksa Art Production. bapak lalega emutan ayeuna mah anu alhamdulillah nuhun saur Sri Kingkin bari sembah sungkem ka ibu nu enggal atuh Dewi Angrum kitu keneh teteh hapunten we cenah neng teh meureun rai teteh ulah dianggap lain dulur sakanung kedah dianggap dulur sakanung bae saur Sri Kingkin insyaallah anu akhirna ieu Sri Kingkin sareng Dewi Angrum layet bae duanana eta teh istri berang peuting sarena babarengan amangna geus sasarengan bae namun dina hiji waktos saur ramana kieu geulis cigera arameng ka ditu ka Taman Banjaran Sari ka tempat paniisan bapak senang jeung ridho cik arameng
barang-darang dos Sri Kingkin teh acukna saderhana. Ai Dewi Angrum teh sae pisan acukna. Saur Sri Kingkin, Neng hayu urang among jeung teteh. Da bapak tos ngawidian. Teu wantun teteh ge upami bapak teu ngawidian. Margi eta mah spesial bapak. Mangga cenah teteh. Ai Dewi Angrum teh sae pisan acukna. Geuning Neng ku sae cenah acukna. Sumuhun cenah teh da kamari dipeserkeun ku bapak. Geuning cenah teu ngarti Neng mah ai teteh mah awon acukna. Sawios cenah awon oge ala kadar ku acuk supaya manahna we cenah Neng sae. Eta teh Sri Kingkin teh bener ngomong kitu. Ngan dipandangna dianggapna ku ieu Dewi Angrum salah. Jadi nganggap pakaian aing jore atuh anak kitu mah. Anu akhirna ieu Dewi Angrum ngadu ka ibuna. Salah panarima. Salah paham. Panleres eta Sri Kingkin nyarios kitu sawios teteh mah awon oge. Asal manahna we sae. Jadi salah paham. Anu akhirna diayakeun sidang. Saur bapana Neng, ulah dianggap rengat mana atuh masalah eta. Lain nganggap kana anggean Neng awon. Dipamunangkeun ku bapana ge henteu lepat, teteh teh henteu. Asal manahna sae seolah-olah manah teteh asal sae ka Neng. Anu alhamdulillah dimusyawarahkeun, diayakeun sidang mun cara sidang tema ulah nepi kalebah jadi unek-unek. Akhirna beres deui repeh rapih. Tah maka ku sabab kitu kulantaran ieu raja ningali tuang putra sae deui. Teu aya geuneuk maleuk-meuk bunga anu teu aya hinggana. Gunung gede gedean hate anjeunna. Bunga anu amarwata suta dugi ka ngarasa asa jadi sungsum jadi balu. Sumerep kana kulit sumarambah kana baya. Langit asa melengkung mega mayang katon kasuhun kalingga murda. Dicangreudkeun dina ujung rambut parat kana ati sonobari anu murni. Teu aya kabungahan ku sebab ningali kaluarga repeh rapi. Tah anu salajengna arameng Sri Kingkin sareng eta nu geulis anu kasipatan adi Dewi Angrum. Anu ceuk tadi mah Sri Kingkin teh teu nganggap dulur patetere istu nganggap dulur sakanu. Tah maka ku sabab kitu urang oge kedah niru kana kasayan mah ulah kana kaawonan. Tah dina labah dieu teh kaluarga raja tentrem ayem sae. Namun geus kitu pala saderek ai kasebelasan setan mah jeung iblis teu weleh we ngarahan ka manusia nu keur repeh rapi, ka manusia anu keur bager bari jeung cager. Tetep iblis mangarahan supaya cager bari jeung teu bager. Pirang-pirang jelema nu hayang mewah boga mobil alus ku sebab disorobot kasebelasan iblis, kasebelasan setan. Nepi kawani nyokot barang batur, nepi kawani korupsi, wani jeung sabangsana teu mikirkeun bakal balik ka alam akhirat. Tah ieu pangna sing hade lah kasebelasan iman Islam urang. Ulah nepi ka eleh ku kasebelasan setan. Kitu pirang-pirang jalmi anu paleng akibat dorongan ti kasebelasan setan. Iblis nu ngapalaan toleh manusia supaya asup kana jurang kasangsaraan, supaya cilaka dunia cilaka akhirat.
para hadirin teka caritakeun ieu Raden Sumantri Adiningrat anu aya di Galuh Pakuan kacaritakeun di hiji nagara Banyuresmi. Ieu raja kagungan putra mung hiji-hijina anu kakasepanana eta di karajaan sakabeh anak gegeden anak menak sumawana anak cacah mah di mana ngalangkung eta putra raja teh Raden Anom geger nukernya seuh di bawah sesehanana nukernya ditinggalkeun seeng nepi ka tutung loba nini keur nyisig nenyo Raden Anom ngalangkung nepi ka sisigna ragag ulah higaning awewe keur lalaki ge keur ngarokok kuat karasa teu ragag kuat ragag teu karasa nu nginum kuat kabesekan ku sebab melengku kasep-kasepna Allahu Akbar kabeh pada hayang ningali tapi manaon atuh mi jodoh mah mung syariat gitu. Tah Raden Anom teh putra raja ti Banyuresmi. Ai damelna hobina eta Raden Anom teh sok moro kaleuweung. Dina sajeroning perjalanan waktos moro di leuweung teh anjeunna sasab. Jadi bingung taya hinggana manehanana jadi nyasar ieu teh jalan ka mana dedeh teuing bingung amat ieu jalan poek tanggal 30 nyasar ana nyasar ieu Raden Anom gok teh ka dayeuh Pakuan. Barang sajeroning lebet ka dayeuh Pakuan nagara anu dirajaan ku Raden Sumantri Adiningrat kalersan aya nu geulis nuju ameng saha Dewi Sri Kingkin sakolepatan ningali ieu Raden Anom lebet kana manahna na istriku geulis-geulis teuing ngan hanjakal aing teh ngan ukur sakedep netra ningalina sakerelepan teu sangka di ieu nagara aya hiji istri anu geulis